Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi mitra di mana wae ayana. Di tepang di sareng pribadi di channel Bahu Ya Trengganis ngalangkungan eta ucapi Sunda anu kaopat. Mudah-mudahan di saat ayeuna para wargi dulur pribados nu di mana wae ayana khususna anu aya di Tatra Pasundan mugia aya dina rahmat Allah. Diberkatkeun panjang umur, panjang yuswa, parat rezeki, salam santun, salam sejahtera, salam budaya. Para wargi, alhamdulillah dina episode anu kalangkung urang parantos tiasa sakedik seueurna ngiringan atanapi mengikuti ajaran etude pembelajaran dina sistem pembelajaran penjarian tangan. Anu ti awal kumaha cara nyintrek, kumaha cara noel, kumaha cara ngael, kumaha cara ngamainkeun catrik, pola catrik sawilet, kumaha ngamainkeun catrik dua wilet. Alhamdulillah episode anu kalangkung itunya sebagai awal pembelajaran moga-moga aya manfaatna itunya nanging hapunten di pribados di Sanggar Seni Budaya Parahyangan Trengganis anu kawiti Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi ieu pribados mah naon etang-etang secara edukasi, secara pendidikan menyalurkan sakedik seueurna sedikit banyak tentang keilmuan bagaimana cara memainkan kecapi Sunda secara otodidak menurut pendapat kami. Mudah-mudahan ini tidak jauh berbeda dengan para inohong nu aya di Tatra Pasundan, terutama inohong pencinta atanapi pencipta atanapi naon ngaranna teh pelestari seni budaya lokal. Pamiaya benten hapunten da margi mungkin dina sistem itu tujuan mah sami. Kitu nya dulur sadayana. Nah, dina episode anu keopat ieu mudah-mudahan da kamari minggu-minggu yang lalu kita mengenal tentang bagaimana cara kael, cara nyintrek dan kumaha anu disebut pola tabuhan. Aya pola tabuhan catrik, aya pola tabuhan kulu-kulu, aya pola tabuhan balenderan jeung sajabana. Nya kitu deui dina jenis laras, aya laras pelo, aya laras padenda, aya laras sorong kitu nya. Aya laras anu hiji disebut salendro. Nah, nu kamari mah eta mah berarti laras pelo wargi. Mungkin dina episode anu kalima mungkin kita mengenal bagaimana cara memainkan kecapi di laras madenda. Ayeuna mah masih di laras pelo keneh. Kamari pola tabuhan catri, ayeuna urang wangsul deui pola tabuhan kulu-kulu. Catrik main 5 jeung 2 gongna di 5, baik itu catrik 1 wilet maupun catrik 2 wilet. Bedanya angkanya sama tetapi gongnya berbeda. Catrik main 5 jeung 2, gongnya di 5, kulu-kulu mainnya 2 dan 5, gongnya di 2. Itu hanya bedanya itu saja. Mitra sami wae kumaha cenah cara ngamainkeun catrik sawilet ngalangkungan laras pelo dina pola tabuhan kulu-kulu mangga. Nah, wangsulan deui para wargi, catrik mah berarti main di 5 jeung 2, kulu-kulu mah main 2 jeung 5, goongna di 2. Itu bedana. Cara pangkat dina catrik 3 2 hiji gong di 5. Lamun main di kulu-kulu berarti nah 5 4 3 gitunya. Lamun catrik pangkatna 3 2 hiji. Nah, ada gong di 5. Ayeuna kulu-kulu di 5 naik ngaelna berarti 5 4 3. Nah, mangga dulur ikuti
urang kawitan kalawan nyebat asmana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Episode anu kaopat secara teknik pembelajaran dina tutorial Kacapi Sunda ti Bahuya Trengganis. Urang kawitan tina pangkat 5 4 3 ragragna di 2 di dieu goongna kitu nya. Eta kulu-kulu sagoong. Ayeuna urang main kulu-kulu 4 goong gitunya. Kumaha lamun dilaguan? Mangga urang laguan supaya jadi langkung mengena gitunya. Cenah teu apa laguna wios. Nu penting teknik pembelajaranana tiasa diikuti kitu dulurnya. Mangga urang wangsulan. Lamun dina pola tabuhan ieu mah dina kawih mah eta teh bisa disebut soropongan gitu. Contoh we nya. Halimundi sukun aling-aling layung kuning halimundi sukun aling-aling layung kuning ruhai umyang nu kasawang mana ketir teuing. Berarti ieu salah sawios contoh. Halimun dina judul laguna ngan nyandak suara rendah pribados kitunya. Urang wangsulan deui dulur kitunya. Da imah sanes festival imah etang-etang pembelajaran ngan swanten pribados mapatan sakieu hampura gitunya. Tadi mah nyandakna di suara rendah. Kumaha lamun nyandak di suara tinggi atau suara sedang mangga urang wangsulan deui kitunya. Dina masih pola catrik pola kulu-kulu. Halimundi sukun aling-aling layung kuning halimundi sukun aling-aling layung kuning ruhai umyang nu kasawang mana ketir teuing ari ras urang papaler
Nah, para wargi cunduk waktu nu rahayu nitih wanci nu mustari. Sakitu anu kapihatur, sakieu anu kasanggakeun, bari jeung sasintrek dua sintrek ngalangkuan pola tabuhan kulu-kulu, mudah-mudahan kanu teu acan aya gambaran. Cenah nu tos arapal dina pola tabuhan, dina jenis pola tabuhan, ih syukur nu aya. Ieu mah etang-etang urang edukasi, etang-etang pembelajaran sekaligus bari ngalestarikeun budaya Sunda. Nanging kade hilap kitu para warginya urang saling bantos kitunya. Kade hilap like, komen, sareng subscribe-na. Hatur nuhun para wargi. Wilujeng kantun kasadayana. Mudah-mudahan urang tiasa tepang deui dina episode anu salajengna anu kalima. Hatur nuhun tina sagala paratosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.